Cik. Hari mana jeung nyekelan leungeun sia tuh? Nah, Kumaha mun urang reuneuh sih? lelaki si temanya mana lelaki melendung. Urang can disuntik KB sih. Dan urang mah nembean umur-umuran manggung. Urang aya kakaraeun. Kakaraeun mah Aya panggung udah tajeng kenteng euy. tadi panggil teh Kiai Haji. Kiai Haji Agus Salman ai mane datang upin-ipin atuh. Kiai nah mana disebut upin-ipin urang. Eta sia buuk nyungcung saeutik. Masih mending sama urang mah buuk nyuncung daripada maneh Naon? buntu nu nyungcung. Ganeng atuh cuk capcek. Asli saha atuh teh. Udah geula. Urang Ustad. Urang Ustad dah. Urang suitan urang lah. Assalamualaikum. Pan urang heula. Urang heula. Suyet tapi suyet. Suyet. Mung mana mah suit mah ramona aya. Tunggu. Jeung aya leugeutun cenah. Masih mending sih urang mah leugeutun. Kumaha kitu? Coba maneh seuri. Manya aya huntu sepa sih teh. Mane tong sok kahina kana huntu sia teh. Urang mah babeureun imah leutik badag-badag huntu atuh aya. Sok kahina mane mah. Urang gerek sambutan sarua. Sarua urang gerek sambutan atuh. Yang urang heula atuh. Mane bahasa Sunda. Aya mane? Urang mah diajar kene bahasa Sundana saeutik lah. Oh, mane teh orang botak sia teh. Urang meh. Tah eta cing sok ngomong. Apunten di sendibu kesadayana, saya minta maaf kalau bahasa Sunda saya kurang lancar ya. Kumaha? Daram-dam sadayana. Lain daram-dam. Nah dari mana sih teh? Udah mah aneh sih, aneh. Aing gak keren ada lelaki anakan. Lain laki anakan. Eta teh bapana. Harus juga teh limbat dia mah. Lain Kata limbat mau manuki. ya eta teh bapana. Indung nama aya ngan si bapana nu nyusuan kieu. Banyak sih teh, banyak yang indungan neureuneuh bapak nu nyusuan. Aya oge saya indung nu hamil. Bapak nu ngajuru. Lain daram-dam aya mane daramang, dia mah daram-dam naon atuh. Sampurasun goblok lain sampurnami ya teh. Sampurasun. Muhun eta sampurasun. Kempel. Kala. Tiasa ngajedog teu. Itu musik kurang wae atuh dari Abi Kawer. Tahun teh Di tukangan mah itu teman. Mana kenal ngoprek wae atuh. Keun bae atuh. Ieu gawe bisa urang babaung sedang ngopet di tukang. Sok ngomong bahasa Batak kumaha bieu tadi? Punten di sadayana. Lain punten sia teh punten. Dieu we dieu. Tah. Lain urang lain mau mundur hadap teuing sia teh. Kumaha kitu? Apa le teh lampu aing tarang di dieu. Tamane tong seuri. Nah kumaha kitu? Tarang mentul ka dieu, mentul kana huntu maneh. Kakak. Ibu juga keplok resep kana huntu abi ibu. Alhamdulillah dan si abang tadi kamar itu Cianjur tersuka bumi terus jumping ke Patempatan sareng Bapak Ustad Agus Salman ugi sama sareng Cedo. Alhamdulillah tiasa mapangan orang dia sadayana. Lain mapangan sia teh nepangan ai mapangan mangihan. Alhamdulillah Bapak Ustad Agus Salman Cedo tiasa ngihan orang ngihan. Mana geus penacan ngadenge buk ngajerit. Encan Hayang ngadenge. hayang Bapak.
Mana aya berangasan teu? Naon? Aya huntu di sana. Pernah dah. Bisa serangan ya. Punten ibu bapak sadayana eta entok rada cangegang teh nyatanya. Kunaon? Itu kamari abi kajadian main di Bandung. Hah? Main teh di Bandungnya kalau jeung teh lesehan kieu. Lesehan. Kalau jeung teh rada cangegang kieu. Terus ibu-ibu eta main masuk gaang. Bahaya ibu. Monya nu asup gaang teh. Bener ini masuk gaang. Terus Eta kan rek dikodok era. Rek ditepak lidu kan. Terus rek diparadkeun ka entong. buku dari yang belut betul. Eta mah di paehana di dempet ya. Dempet kumaha? Paeh. Paeh. Terus eta cegangna kumaha? Ih, meni hangseur. Teu kabayang eta lamun gaang nyanyi kumaha pas naunggal luhur. Di sanalah tempat lahir BA. Ai mana ti mana heula ti mana teh? Urang di Bandung man ka dieu naik motor maneh ninggalkeun urang teh. Maneh mah teu solidaritas. Lain teu solidaritas kan si urang mah bisi kasiangan ka dieu. Heuh urang kana motor di Bandung ka dieu. Urang mah ngebut kana motor sia. Set 15 menit tapi dia aing mah teu dincak rem sia. Di Bandung ka dieu. Di Bandung ka dieu 15 menit. Heeh. Maneh teu dincak rem. Itu Hebat maneh euy. lain hebat da aing mah dibonceng emang. Buru urang teh nyebut hebat mana teh. Tadi bonceng emang. Terus mana geuning ngapal ka dieu kumaha eta? Urang nyasap. Nyasap kumaha? Eta nyasap di Kadu Anom. Hah? Kadu ora. Urang mah orangna Sunda lemes teh. Ya urang mah diajar urang oge barak orang Batak. Tetep ngaran Kadu Ngora mah ngaran daerah cenah Bang, bari Kadu Anom teh geuning. Kadu Ngora mah Kadu Ngora, ulah Kadu Anom. Aku mah urang nu ngomong teh. Terus itu mau mana ya? Nyasap urang di Kadu Ngora, urang naik motor set, urang nanyakeun ka dieu teh di mana itu? Di mana, Bu? Ciburu Tam. Hah? Babakan. Tah urang teh nanyakeun babakan, kabeneran aya ibu-ibu balik dagang meureun. Baik dagang. Ieu teh keur nyuhun nyiru. Nyiru ieu. Ieu keur ngelek boboko. Iya. Tuh siga monyet lagi. Urang mah tembak praktik. Terus urang teh nanyakeun ka ibu-ibu. Ibu dupi bade ka jalan babakan ka paling mana? Cek urang kan gitu. Eta si ibu pan rek nunjukkeun hese. Hese da ieu nyebut nyiru di ieu boboko ieu. Tah kitu. Terus sama nunjukkeun ku bujur sih. Mana sih teh nunjukkeun ku bujur? Bener ku bujur. Ku bujur kumaha? Iya tak kieu tah. Ibu dupi bade ka babakan ka paling mana? Eta mah nunjukkeun ku bujur. Kumaha? Ujang mah di dieu kari ka kiri. Ke ka kanan sakati. Ke aya bunderan. Lurus. Eta seksi ibu. Eta nu lurusna badi itu cenah kumaha mana? Ibu lurus. Eta si bapak mau budak dia aya we. Nah, Si bapak mending live. eta lurus gitu ya. Lurus. Terus kumaha teh diwaler? Dijawab ku urang. Dijawab kumaha? Nuhun. Apaan ku urang geus dibejaan. Ya. Tadi mana naik motor 15 menit ke dia. Urang geus dibejaan sabaraha kali manggung jeung urang. Ya. Bareng ulah naik motor. Sabab mana mah kamari naik motor tarik-tarik teuing. Mana naik motor di Bandung buka Garut. Nya. Ngebut si eta. Tengah jalan pingsan. Oh bener. Si udan gunaon pingsan teh. Ku abi teh ditinggal ibu. Ditong. Wah. Astagfirullahaladzim. Kunaon Eta huntu nutupan irung ieu. Mana mah kadang untung wae teh urang kieu buatan Bang Hegar teh. Tadi panghegar ulah makan mana teh. Tapi dah leres dan murah guru bangga boga huntu siga maneh. Nah kana huntu bangga teh. Aya bangga teu banggana boga huntu di maneh teh. Kumaha kitu? Bangga da lamun geus kolot. Pas sekolah kumaha? Lamun geus kolot berarti kudu mulai iteuk. Kumaha terus? Kan biasa lamun geus kolot make iteuk kieu. Ayo urang make naon? Sia bejakeun ka Allah sia wae. Mana mah mau Allah. Mana orang di dia teh kita ngahibur pan era tinggal di dia loba pemuda-pemudina nyohon ka tepuk tanganna. Tuh, pemuda-pemudi unggul. Di dia teh katelahna ku organisasina do. Organisasi kumaha? Beh dia tah pemudana teh organisasina teh organisasi retak. Naon retak? Remaja tanpa kekasih teh tinggal. Goblok. Lawan tadi dia. Beh dia mah organisasina teh redup. Naon redup? Remaja butuh pendamping hidup. Wah. Ya, da bener urang. Mun maneh mah rebus. Kan rebus. Remaja teu kaurus. Maneh mari banget bodas ari beheung hideung.
Segitu baik. Lamun beda. Lamun dina jenis keuangan beda deui. Nah. Tamu dari si bapak nu budak eta. Tong nunutan Pak eta aduh. Terus ditotong gitu kan. Eta mah mata uang nanti mata uang rupiah. Naon rupiah? Rupawan dan insya Allah rajin ibadah. Tepuk tangan. Asik. Hop. Naon? Tong dikeprokan. Nah. Apalah arti sebuah tepuk tangan tanpa adanya saweran? Allah. Nah, lamun anu di pinggir Bapak Ustad ya. Bapak Ustad ieu mah mata uang teh mata uang peso. Naon besok? Pemuda yang sopan deh. Wah. Tapi makanya pemuda kolot Tapi beda jeung maneh. Urang naon? Maneh mah tipena mata uang pound sterling. Naon pound sterling? Muka monster turunan maling. Aing hanas geus kieu. Mau nyari hate abi. Aduh. Masih bare ngahibur bang Dena. Tek pidato heula ngangge stemik pidato. Hah? Pidato ngangge stemik. Stemik Pidato. tempat nenemik Pidato. atau kuhuntu we sia gegel. Buru atuh ya. Eta jeung nyaok hanyut sih. Maksudnya mana deui sia teh amat kitu-kitu atuh. Panasun ku si ibu ya gaang bae. Panggil orang ya Republik ya. Urek nyanyi. Udah urek nyanyi teu kabungutan sia mah. Republik tuh Ruri Republik. Orang poho Ruri Republik. Republik mun salah ku aing babuk sebenarnya. Ya sok. Pokoknya mah mun urang pas asup ku maneh panggil Ruri Republik aing asup langsung. Langsung. Maneh ngomong heula tapi maneh jadi WC. Orang WC MC sih teh. Tah eta. Ya. Mohon. Ibu bapak-bapak sadayana, alhamdulillah tidak malam mugi ieu urang tampilkan inilah dia vokalis Republik yang alhamdulillah yang bulan kemarin dipanggil ke Arab Saudi, yang minggu kemarin dipanggil ke Australia. Kita doakan minggu depan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atuh maot abi. Manya Ruri maot atuh teu bisa. Ruri Republik. Bejakeuna atuh nu bener nu genteu mu. Diri ladies and gentlemen rahimakumullah. Dua bahasa gitu. Oke. Kita panggilkan Ruri Republik. Panggil atuh ya. Panggil atuh Ruri, mana mah kaca calawakan wae. Si goblok. Urang Ruri Republik lain Elvi Sukaesi. Ruri bejakeun urang. Oke, ibu bapak, kita panggilkan ini dia Ruri Republik. Ari maneh kalau kaca calawangan wae atuh. Sete aing nu torek mani nu bome eta teh. Bejakeun Ruri Republik gitu urang. Ruri Republik, nu bener atuh. Maneh mah tarang we lega di otak leutik. Ruri